Anjir. Sinarieun jam sakieu aya nu lewat teh. Nyata ya kaluman ya nu lewat ya lah Hayang udu dek. nyata sarua dewek oge. Itu aya euy. Duh, punten Kang bade ngiring ngalangkungnya. Teu tiasa kitu. Ibu geus kieu mah. Aya nu kedah di Bayar. Naon maksudna kumaha? Majak? Lain. Nyungkeun. Nyeuh atuh majak. Eta Urang teh nu boga kawasan ieu. gitu. Asa rame euy. Wah, si Reman itu geus nyieun ulah deui kehead mah. Ayeuna mah tong loba dongeng, sok sabaraha we bogana. Keur dewek rokok. Aya nani teh? Ih, kaparungan. Itu majak abi, Saria majak. Tong pipilueun. Astaga, wani ulah ka awewe, ka abdi. Lah sok duanana direpetkeun. Sok. Oh neng mundur neng. Dia mah. Ulah ka maju. Mundur dua langkah. Kurang. Ayo neng kabur neng. Kak, naon euy? Panggil wae jeung maneh nen Bayar tuh. Ream Kumaha anak gadis teh malam minggu cicing wae. Nusok usil. Ari maneh ye rek ka mana? Anjir, hade kieu sia rapi sararengit deh. Ka mana maneh? Jatuh rek malam mingguan. Ari maneh atuh cicing wae. Lain buru gerak siap-siap malam mingguan. Buah-buah maneh jomblonya. Sakampung geus nyahoan ka urang teh jomblo nen. Urang ream lah. Bobogahan-bogahan boga ka bogo kitu teh. Trauma nen urang mah. Oh, kitunya. Atuh. Trauma kunaon kitu? Pokoknya mah urang trauma nen. Urang mah rek nutup hate mah. Soalna baheula oge urang muka hate teh nen. Anu asupna teh nya bayawa, kadal, rai kadut, komodo, tapi aya nu leuwih parah ti lain eta. Buaya nen. Asupna hate urang teh buaya. Aduh, eta hate abak bon binatang. Can laku bae. Tawarkan ya? Atuh tawarkeun sok urukeun. Kurang bere ieu pagamna. Sok kumaha? Kaos. Juga nih mic-nya. Kaos. Kesadakona ya, sarirona we ya. Muhun kita can gaduh, tak can panjang. Dacan panjang juga. Diboga. Sarirona we atuh. Punten. Ki. Teu aya. Laras teu gaduh hujang teh. Laras teu gaduh pisan. Muhun kita gaduh. Atuh lamun teu gaduh mah ku aki dipasihan we nya tong sedekah aki. Nya. Mangga, assalamualaikum. Ra, Hei, Nen. ieu sakedeung. Naon? Geus di mana?
Udah gidik bae teka tempo urang rapih kieu. Geus jalan-jalan urang teh geus. Ya udah gidik lah daripada cicing di imah. Yo, daripada udah gidik teh paruh mah. Mending nangan gawe sia teh. Pan ari boga pagawean mah jadi boga kegiatan. Jeung ngabulan boga tah penghasilan. Iya heueuh atuh Nen, da urang ge sarwayang gawe. Tapi masalahna urang teh enak teh mentok ye di persyaratan hayang gawe teh. Nah, matok kita persyaratan. Pan maneh boga ijazah. Nen, nyatu ari heueuh ari ijazah mah atuh urang kan geus boga. Cuman masalah nanya ngalamar gawe teh kan persyaratan lain eta hungkul. Aya KTP asli, aya KK asli. Bener teu? Tah, sedangkan NTG nyaho. Kakak asli urang teh kan aya di Arab Saudi. Aya ge urang mah kakak ipar. Atunya moal payu dipake ngalamar gawe mah. Sia, geus awan di wae. Betul lapar. Duit boga itu. Si Dudu euy. Dapat diet si Dudu mah jelema mana euy. Duit. Oh. Kurang gawean lah aya nama ku aing lah, yang penting mah duit lah. Panas euy. Dudu, wis. Apa kabar? Baik, baik di mana tuh? Oh, biasa sudah didik teh para rugi. Du, mana geus apal can? Cara tuh pan can mere nyaho ente na oge. Oh, nyoy. Sinari ya mana pinter. Nya dia tuh ayeuna mah. Sakolah heula pan. Du, ayeuna mah urang geus apal sia carana menangkeun duit dengan cara mudah. Hayang atuh urang menangkan duit dengan cara mudah. Bejaan atuh carana kumaha? Gampang atuh bisa diatur. Tapi itu gratis. Aduh, Gratis atuh, naon teh gratis pisan duitan hitungan maneh mah. ya, urang mah lain hitungan. Atuh pan ieu mah ngahasilkeun. Wah gede-gede mah teh ge 100.000. Seribu mah. Gocap mah rek, aya gocap rek. Nah, Baiklah. naon heula? Oke kurang bejaan. Bejaan. Awas menteri bejaan suka kabur wae ini maneh mah. Ajeun baik kocapi lah lumayan. Tah, cara natenya ye turutan we anu bieu kurang dilakukan ka maneh. Tu urang ieu menang duit gocap dengan cara mudah ti maneh. Nuhun nya. Goblok teh aing katipu. Kang kameramen,